Wanci Allah ngalatih diri dina bulan Ramadan geus kaliwat. Rak gera ngeureuh ngalakonan 11 bulan anu bakal datang. Sabab jalan kahirupan manusia mah beda-beda. Aya anu gampang, aya anu susah, aya anu hampang, aya anu berat. Aya nu lempeng sanajan aya belokna tapi teu sabaraha. Aya oge nu bulak belok bari jeung loba tigebrusna. Aya nu beunghar, aya nu sangsara. Tapi sanajan kitu sakabeh darajat manusia di hareupeun Pangeran mah sarua, eueuh anu dibeda-beda. Anu ngabedakeun tayalian saukur akhlak, laku lampah jeung amal salila hirup di alam dunia. Nu beunghar naha bersyukur atawa kufur kana sakabeh nikmat pakayaan, kitu oge nu sangsara naha bersyukur atawa kufur kana sakabeh nikmat kasusahanana. Di dieu nu ngaranna manusia didoja tur diuji imana. Sing saha wae anu pinter bersyukur geus tangtu baris narima ganjaran pahala anu leuwih hade ti Gusti Allah. Sing saha wae anu kufur geus tangtu baris narima ganjaran dosa nu leuwih hina ti Gusti Allah. Tong bangga kaluhurna pangkat jeung jabatan. Tong ujub ria kulobana pakaya, sabab maot mah sakabeh eta moal dibawa. Tong loba huna-hina atawa tuncak-tincak ka batur, sabab geus maot mah baris kahina jeung katincak. Geus asup kaliang kubur mah kabeh pada wani males nincak. Pangkat jeung jabatan luhur moal bisa nulungan, pakaya nu loba moal kabawa, mobil mewah baris kaganti ku kurung batang, imah gedong agreng baris kaganti ku taneuh nu legana kursa meter kali 2 meter. Pakaian alalus jeung necis baris kaganti ku salambarna kain kafan bodas. Tempat sare nu hipu baris kaganti ku alas taneuh. Salaki atawa pamajikan sanajan kasep atawa geulis, anak nu dibangga-banggakeun. Dulur tetangga, kitu oge batur nu baheula dianggap deukeut, kabeh sarua bisa nekur ceurik jeung nganterkeun sahari taun. Kabeh baris ninggalkeun urang sorangan di jero kuburan. Moal aya deui anu bisa nulungan salian iman jeung amal urang sorangan. Sok geura getolkeun ibadah wajib jeung sunahna. Sok geura tinggalkeun pagawean anu mahiwal tina norma-norma agama. Sok geura turutkeun jeung amalkeun sakabeh parintah, kitu oge laranganna. Sabab maot mah moal bisa nunggu, moal bisa diengke-engke, moal bisa diheula boating isu, boating pageto, boa-boa teuing ayeuna. Sabab manusia mah moal nyaho wates umurna sorangan. Sabaraha lila jatahna ngalakonan hirup. Kumelengkang di alam dunia ieu kabeh geus diatur jeung geus jadi katangtuan tu rahasiana Gusti Allah.